Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Man sajal majtanaba nu ngajauhan ieu man arba'an kana opat. Dakhala mangka asup ieu man al jannata ka surga. Kadima ka hiji ngocorkeun darah wal amwala jeung pirang-pirang harta wal furuja jeung pirang-pirang parji. Wal isyrobata jeung pirang-pirang nginum arak. Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Bazzaru Imam Bazzar. Man sajal mahabba nu mikaresep ieu man lillahi karana Allah. Wa bogodo sareng ngabanduan ieu man lillahi karana Allah. Wa angto sareng maparin ieu man lillahi karana Allah. Wa mana jeung nyegah ieu man lillahi karana Allah. Faqad istakmala maka yakin sampurna ieu man. Faqad istakmala maka yakin nyampurnakeun ieu man al-imana kana iman. Rawang ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Dawud an Abi Umamah katampi ti Abi Umamah. Man sajal mahabba nu mikaresep ieu man ayub sato kana yen dijembarkeun saha lahu ieu man fi rizqihi dina rizqina man wa ayun saha sareng dipanjangkeun saha lahu ieu man fi atharihi dina umurna ieu man paliasya maka kudu nepungkeun ieu man rahimahu kabarayana ieu man. Rawang ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Bukhari Imam Bukhari. Man sajal mahabba nu mikaresep ieu man dunyahu kana dunyana man khadara mangka madarat adoro mangka madarat ieu man bi akhiratihi kana akhiratna man. Waman sareng sajal mahabba nu mikaresep ieu man akhiratahu kana akhiratna man adoro mangka madarat man bi dunyahu kana dunyana itu man. Pasaru maka kudu milih aranjeun maka kana perkara ya buko anu langgeng ieu mah alama manderikeun perkara yafna anu ruksak ieu man. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Hakim Imam Hakim an Abi Musa katampi ti Abi Musa. Man sajal mahabba nu mikaresep ieu man aya tamassal kana ngagambar lahu ka itu man sarijalu pirang-pirang lalaki kiaman halna ngadeg pal yatabawa maka cawis-cawis man maka adahu kana tempat diukna man minan nari tina neraka. Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis Ahmadu Imam Ahmad an Muawiyah katampi ti Muawiyah. Man sahajal amaro anu ngaramaykeun ieu man ardon kana hiji tanah laisat anu henteu aya itu ardon li ahadin eta tetepikeun hiji jalma ahaqu mangka ngahak ieu ahaqu mangka leuwih ngahak ieu si man biha kana itu ardon. Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Bukhari Imam Bukhari. Man sahajal mahabba mikaresep ieu man aya suila kana nepungkeun ieu man abahu ka bapana ieu man fi qabrihi dina kuburanna man paliasyil mangka kudu nepungkeun ieu man ikhwanahu kadulur-dulurna ikhwana abihi kadulur-dulur bapana ieu si man mimba dihi tina sabada mautna man. Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Ya'la an Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar. Man sajal mahabba nu mikaresep ieu man antus taro kana yen ngabungah antusarrohu kana yen ngabungahkeun ka ieu man. Man sahajal mahabba nu mikaresep antusarrohu kana yen ngabungahkeun ka itu man naon sahifatuhu buku amalna ieu man fal yuksir mangka kudu ngalobakeun ieu man fiha dina itu sahifah minal istighfari tina minta panghampura ka Gusti Allah. Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Baihaqi Imam Baihaqi ani Zabiri katampi ti Zabir. Man sajal ma ihtakaro anu nyimpen ieu man al muslimina madarat ka jalma muslim ta'amahum kana kadaharanana ieu muslimin dorobahu mangka nibakeun ka ieu man sallallahu Gusti Allah bil judami kana panyakit kusta wal iflasi jeung panyakit kamiskinan. Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis Ahmadu Imam Ahmad. Man sahajal ma ahsana anu nyieun kaalusan ieu man ila yatimin ka anak yatim lalaki au yatimatin atawa ka anak yatim awewe kuntu maka bukti kami ana tegasna kami wahwa sareng ari itu man kahataini eta aya kahataini eta lil ibarat dua ramo ngajajar. Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Hakim Imam Hakim an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Wallahu a'lamu bissawab.